Ujaring carita, Nyi Mimi geus bisa diterima kayaan anakku Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Den Pohaci. Pon kitu deui, bahkune jeung Ambu Esin geus bisa narima kayaan Ratu Arum sarta diaku jadi anakna pituin. Tiwangkit harita Ratu Arum jeung Nyi Mimi teu sirikna jadi catur balarea. Dua wanoja gelis nu nanding widadari teh jadi bentang kacapangan. Kitu deui dina perkara ronggeng, dua nana jadi kojona anu miboga gerakan sewang-sewangan tapi matak moho anu nenjo. Ratu Arum jadi ronggeng mapag balebat hiji anu dipupuhuan kujang Sugih. Ari Nyi Mimi jadi ronggeng di mapag balebat dua anu dipupuhuan kujang Ahmad. Kamana bae minton eta dua lingkung seni ronggeng teh teu boleh pada ngajugjug kunu lalajo pada nanggap kunu boga maksud. Nepi ka hiji poe pernah dua ronggeng sohor teh ditanggap bebarengan uguh bae matak ngageunylengkeun pikeun balarea. Dua ratu gelis campernik nanding widadari ngagariplek ngibing teu sirikna anu lalajo kaedanan. Najan gerakan ibing Ratu Arum jeung Nyi Mimi kacida bedana, tapi matak pogot nu nempokeun. Sokomo tangtungan Ratu Arum jeung Nyi Mimi mah teu bisa dibedakeun sarua gelis jeung gademolna. Duh, eta gademolnya bala wargi. Ngaran lingkung seni ronggeng mapag balebat geus leuwih sohor tibatan cahaya sumirat na mangsa bihari. Leuwih kakoncara dibandingkeun jeung kancara medar estuning jadi konco nawe ayeuna mah. Dina kahirupan oge bahkune jeung Ambu Esin geus jadi jalma sugih ngahna-ngahning pada mika serab ku balarea pada ngajenan ku batur salembur. Imahna geus sigrong payus lamun disebut agreng teh. Marengan harita geus nincak ka bulan Ramadan. Salaku umat muslim geus tangtu kudu ngalakonan ibadah puasa. Kitu deui keluarga bahkune dina mapag bulan puasa geus jadi kailaharan lamun samemeh puasa sok ngadon popolah munggahan atawa papajar geus jadi istiadat nu geus ngabudaya. Unggal imah kaum awewena saribuk popolah ku mangrupa-rupa kadaharan. Kaum lalakina sarua milu babantu aya oge nu ngadon ngabedahkeun balong atawa ngaruseup ngalalauk saperluna asal manjing pikeun munggahan. Barudak jaligrah saruka bunga sawarehna ngagarimung di buruan masigit narakol bedug ngadon ngadulag. Di imah Ambu Esin Ratu Arum jeung Nyi Mimi pakpik popolah di pawon dibantuan ku Kunti Cacih jeung Kunti Rewig anu geus salin jinis jadi wanoja gelis ku pangawasana Ratu Arum. Pikeun bahkune jeung Ambu Esin tara loba tatanya ngeunaan Kunti Cacih jeung Kunti Rewig anu araya di dinya ukur nurut we kana ketak anakna inyana duanana banget ku percaya ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Ratu Arum keur ngajorojos ngagoreng daging hayam dibantuan ku Kunti Cacih. Ari Nyi Mimi keur jongjon mungkusan lauk ku daun cau rek dipais dibantuan ku Kunti Rewig. Ambu Esin keur ngarihan kana dulang sakapeung ngawadahan goreng daging hayam tina serok. Mencit hayam aya kana limana, puguh bae daging hayam meunang nyacag ka cidalobana. Ngan edas samangsa geus asak mah daging hayam sok ngurangan jumlahna. Puguh bae Ambu Esin ngarasa helok sabab teu katingali murag sumawona aya nu pirajeuneun ngadahar mah. Ke Nyai gede daging hayam teh asa ngurangan bae sa waktu diwadahan teh. Cek Ambu Esin bari alak ili kana serok anu nagen di luhureun katel. Ambu Esin nyebut Nyai gede ke Ratu Arum anu dianggap lanceuk na Nyi Mimi. Duka atuh Ambu, abdi mah ukur ngagoreng, buah dihakan ku Kunti. Temal Ratu Arum ngareret ku juru panon ka Kunti Cacih. Puguh bae Kunti Cacih tangka jamedud lantaran teu rumasaeun ngadaharan daging hayam
alias teuing Kanjeng Ratu teu kumaha antun sumpahna ge cing katinggang tetenong. Cek Kunti Caci asa gede rumasa. Kunti Caci anu diukna beh katuhun Ratu Arum awakna adek pisan kana pago. Tekuhan teu tetenong aya di luhureun pago ngagubrag meneran pisan ninggang kana sirah Kunti Caci. Bruk tetenong teh neungel pisan kana sirah Kunti Caci. Puguh bae Kunti Caci tangka ngagurubug awahing kurewas. Sakabeh panon maranco ka Kunti Caci sabab baseuh keneh kadenge omongan Kunti Caci. Daek katinggang tetenong lamun inyana ngadahar daging hayam. Panon Ratu Arum semu bolotot ka Kunti Caci ngahaja meureun nanti dituna mah ngaheureyan. Ari nyimimi ukur nyenghel seuri lantaran apaleun kabeh oge polah lanceukna nyaeta Ratu Arum. Katulah sumpah sia teh Neneng. Cek Kunti Reuwig bari nyikikik seuri. Kaneng si Reuwig bisi dibarengkos eta sungut teh. Pokna Kunti Caci panona muncereng ka Kunti Reuwig awahing ku ambek. Hor, nah ambek ka uing Neneng. Anu sumpahna ge pan ilaing. Cek Kunti Reuwig nyikikik deui. Minggu si Reuwig uing mah teu rumasa deuleun, teu rumasa 6 bulan daging kotok. Panon Kunti Caci beuki muncereng we ka Kunti Reuwig. Kunti Reuwig teu nemalan ukur miceun beungeut nahan piseurieun. Ambu esin ukur gogodeg teu wani milu cumarita. Nyimimi sajoroning mungkusan lauk ku daun cau teh hulang-huleng sabab meunang mungkusan Kunti Reuwig mah kabeh oge taya mataan. Reuwig, nah lauk anu dibungkusan ku ilaing mah betaya mataan. Cek Nyimimi bari ningalian lauk nu taya mataan dina bungkusan meunang Kunti Reuwig. Hapunten Kanjeng Ratu, socana dirahanan ku jisim abdi. Margi molotot bae ka jisim abdi. Janten abdi teh amek asa dilonyeng. Temal Kunti Reuwig bari rengku. Atuh ngaranna ge lauk pae sia teh Reuwig, pasti matana bolotot. Nyimimi nyikikik seuri kagugu ku polah Kunti Reuwig. Sareng sena popola sarerea dalahar balake cerakan bangun paronyona keraanan. Minangka nu eueuh teh bahkune sabab inyana keur mantuan tatanggana nu ngabedahkeun balong. Sajeroning dahar teh Kunti Caci jeung Kunti Reuwig silih hereng duanana parebut ceker hayam. Ilaing mah ontong ngakan babajeg kotok si Reuwig, matak belet deuleun. Cek Kunti Caci bari nyokot ceker hayam tina alas Kunti Reuwig. Uing mah da geus belet Neneng, eta bajeg kotok kadiekeun. Temal Kunti Reuwig ngarasa handeueul ceker hayam dicokot ku Kunti Caci. Kunti Caci teu nemalan. Ceker hayam disamualkeun kabeh, bleg bae kawas ucing keur ngawiwing beurit. Kunaon saria teh ngadon silih hereng baris ucing? Cek Ratu Arum geug-geui kaduanana. Hapunten Kanjeng Ratu, babajeg kotok abdi dicanak ku si Neneng. Temal Kunti Reuwig bari nunjuk ka Kunti Caci. Si Reuwig mah kenging nuang babajeg kotok Kanjeng Ratu, pilih nambihan belet. Pokna Kunti Caci sorana ngosom lantaran sungutna pinuh ku ceker hayam. Naon pakaitna sia teh Caci? Ngadahar ceker hayam jadi matak bodo. Nu puguh mah sia bae we anu gemul. Cek Ratu Arum deui bari nyokot hulu hayam sok ditunda dina alas Kunti Reuwig. Itu namanya mureunanya Ratu Arum ka Kunti Reuwig oge. Kunti Caci teu nemalan ngan kadenge sorana pating duruk-duk tina sungutna.
Panon Kunti Rewig ukur mencerong kana hulu hayam sakapeung bibiri gidigan. Kunaon kadon bibir gidigan ilaing teh Rewig? Cek Nyi Mimi ngerasa helo ku kalakuan Kunti Rewig nu ukur mencerong kana hulu hayam bari bibiri gidigan palawargi sadayana bibiri gidigan. Aya ku kitu aja. Hatur punten Kanjeng Ratu. Eta lolodok bebanul kotok meni calangap gitu. Walon Kunti Rewig nu teu oleh bibiri gidigan. Lain lolodok Rewig tapi pamatukna gitu. Keun bae da moalna naon? Ulu hayam oge sarua pungkil daging nama. Eta sanguna tamahan deui kadinya. Nyi Mimi ngageserkeun boboko sangu ka Kunti Rewig. Kunti Rewig nyolongkrong ngeduk sangu kana alasna, ngan barang ngareret kana alasna. Kunti Rewig gajenghok lantaran hulu hayam teh geus ngaleungit. Geus ngaleungit di wae palawarginya. Panon Kunti Rewig rurat reret neangan hulu hayam, ret ka Kunti Cacih inyana keur tungkul. Kanjeng Ratu, bebenul kotokna teu aya. Cek Kunti Rewig bebeja ka Nyi Mimi. Nyi Mimi kerung panonna sarua rurat reret neangan hulu hayam bisi bae murag. Tapi woleh teu kapanggih. Neangan naon ki Adi? Cek Ratu Arum panonna mencerong ka Nyi Mimi. Eta acek hulu hayam si Rewig da aya tina alasna. Walon Nyi Mimi panonna teu oleh ngareretan ka handap bisi bae hulu hayam teh ngacleng. Ratu Arum ngareret ka Kunti Cacih anu direret ukur tungkul teu lemek. Sia nyokot hulu kotok si Rewig Cacih? Pokna Ratu Arum tumanya ka Kunti Cacih. Kunti Cacih ukur gideug. Anu bener sia teh Cacih? Ngomong sia lain ukur gideug gawas careuh kabuhulan. Cek Ratu Arum deui panonna neuteub seukeut. Kunti Cacih ngerasa sieun ku Ratu Arum. Bari ngagideug Kunti Cacih cengka tina tungkulna. Sum Tekebat Kunti Cacih ngomongna lantaran samangsa calawak tina sungut Kunti Cacih aya nu luncat. Tetela hulu hayam bogana Kunti Rewig. Nyi Mimi tangka ngagak-gak seuri ningali kalakuan Kunti Cacih nu matak pikaseurieun. Kabina-bina teuing sia mah Cacih? Ratu Arum nyikikik seuri. Antuk nama Kunti Rewig dibere daging hayam lebah ping-pingna ku Ratu Arum. Puguh bae Kunti Cacih ngerasa siri ka Kunti Rewig. Panonna tangka ngaburileng ka Kunti Rewig. Rengse tina dalaharna Ratu Arum jeung Nyi Mimi meresan urut dalaharna. Wadah anu kalotor diwadahan kana boboko arek dikumbahan katampian. Ari anu kabagian ku kumbah nyaeta Kunti Cacih jeung Kunti Rewig. Dina wanci harieum beungeut. Ratu Arum kairing ku Nyi Mimi, Kunti Cacih katut Kunti Rewig arindit ka masigit. Maranehna arek ngalakonan salat taraweh dina peuting munggaran dina bulan puasa. Samangsa asup ka jero masigit, Kunti Cacih jeung Kunti Rewig pating garurubuk. Sabab didinya loba pisan awewe nu marake mukena. Disangka ku Kunti Cacih jeung ku Kunti Rewig mah eta teh jurig kuncung. Duana nameh bareng arek lalumpatan ngan kaburu ditewak ku Ratu Arum jeung ku Nyi Mimi. Ari kamarana sia teh duaan teh ha? Cek Ratu Arum semu ambek. Hapunten Kanjeng Ratu. Dilebet seueur juri kuncung. Tembal Kunti Cacih leungeunna nunjuk ka jero masigit. Dasar sia mah Kunti Boloho. Eta mah lain juri kuncung deuleun. Tapi awewe nu arek salat sia. Kapan ge oge sia kasarua kudu make mukena? Pokna Ratu Arum deui bari gogodeg. Dikitukeun ku Ratu Arum, Kunti Cacih jeung Kunti Rewig ukur arunggeuk. Sanggeus araya di jero masigit, Nyi Mimi nyokot mukena, song dibikeun ka Ratu Arum. Kitu deui Kunti Cacih jeung Kunti Rewig sarua dibere mukena.
Sanggeus marake mukena, Kunti Cacih jeung Kunti Rewig bating serengeh seuri, duanana silih reret. Kalakuan dua kunti badis bebenyit ka cida oces porengesna. Teu lila di antarana, ti hareup kadenge sora nu komat, cirining salat Isya arek dimimitian. Sarerea anu araya di dinya gentak narangtung dina jajaran atawa sopna sewang-sewangan. Ratu Arum nangtung sajajar jeung Nyi Mimi, ari Kunti Cacih jeung Kunti Rewig narangtung tukangeunana. Kadenge ti hareup imam takbiratul ihram dituturkeun ku para makmum. Kunti Cacih jeung Kunti Rewig nurutan gerakan Ratu Arum jeung Nyi Mimi leungeunna pada sidakep. Gorolang imam maca surat Al-Fatihah, sanggeus diaminkeun ku para makmum dituluykeun ku maca salah sahiji surat. Cacap maca suratna, imam langsung ruku dituturkeun ku makmum. Kunti Cacih jeung Kunti Rewig sarua raruku ngan edas duanana silih reret, belenyeh seuri bari silih kiceupan. Nepi ka rakaat katilu, Kunti Cacih jeung Kunti Rewig geus mimiti apal kana gerakan salat. Dina rakaat kaopat saenggeus rengse sujud anu terakhir, kadenge pating kecewis babacaan. Kunti Cacih lalaunan ngareret kanu aya di gigireunana, atra pisan katingali ku Kunti Cacih lamun curug awewe nu aya di gigireunana nunjuk ka hareup. Kunti Cacih nurutan, curugna nunjuk ka hareup, tapi teu lila curugna kaciri utek-utekan kawas hileud jengkal. Ngutekna ka luhur ka handap, sakapeung ka kenca jeung ka katuhu. On kitu deui Kunti Rewig nurutan Kunti Cacih, curugna utek-utekan sarua pisan jeung Kunti Cacih. Anu araya digigireun Kunti Cacih jeung Kunti Rewig jadi ebat, panonna mencerong kana curug Kunti Cacih jeung Kunti Rewig anu utek-utekan kawas hileud jengkal. Kadenge imam mengucapkeun salam bari sirahna ngalieu ka katuhu, kitu deui para makmum sarua ngucapkeun salam sirahna ngalieu ka katuhu nurutkeun imam. Tapi ari Kunti Cacih mah mahiwal, manehna ngalieu ka kenca. Samangsa ngalieu adu hareupan jeung Kunti Rewig, atuh belenyeh duanana seuri bari panonna kikiceupan. Dieuk deui ka katuhu, Kunti Cacih seuri ka awewe nu aya di gigireunana. Puguh bae si awewe tangka ngagurubug beureunan ngarasa reuas ningali Kunti Cacih ngabelenyeh seuri teh bari ngiceupan deui. Samemeh salat tarawih dimimitian, para jamaah lalaki kadenge langsung zikir mumuji asma anu kagungan. Kitu deui Ratu Arum jeung Nyi Mimi sarua milu zikir husuna keranan. Kunti Cacih jeung Kunti Rewig silih reret, duanana pating rarenyoh ka wasurili anyar panggih. Cikikik duanana pating cikikik seuri, ngan sorana laun sabab dipengpekan ku leungeunna. Tapi teu burung kadengeun ku Ratu Arum jeung ku Nyi Mimi, meh bareng duanana ngalieu ka tukang. Kunti Cacih jeung Kunti Rewig gancang tungkul, biwir duanana ngunyem niro-niro nu keur zikir. Ratu Arum ngareret ka Nyi Mimi, panon Ratu Arum ngiceup sabelah, Nyi Mimi ukur ungeuk surti kana maksud Ratu Arum. Kunti Cacih jeung Kunti Rewig cengkat tina tungkulna, duanana silih reret deui. Kunti Cacih ngarenyohan ka Kunti Rewig, kitu deui Kunti Rewig ngabegegan ka Kunti Cacih. Cikikik duanana pating cikikik seuri ka cida ocesna. Ngan barang ret ka hareup duanana pating gurubug lantaran Ratu Arum jeung Nyi Mimi keur baroloto teh ka maranehna. Dua kunti langsung tarungkul kawas bueuk beunang mabuk awahing ku sieun. Samangsa salat tarawih dimimitian, sakabeh jamaah narangtung. Samemehna imam masjid mere nyaho lamun salat tarawih rek make anu 11 rakaat. Rakaat kahiji taya kajadiana naon, sararea husu kana salatna. Pon kitu deui nepi ka rakaat kagenep mah salat tarawih lumangsung kalayan tartib. Ngan dina rakaat kadalapan
mimiti kadenge nudogdag ti jajaran barudak lalaki maranehna arocon silih sigeng jeung pada baturna. Samalah mah kadenge pating cikikik seuri bari dipenge ku leungeunna. Dina samangsa sujud aya budak lalaki anu ngarojok bujur baturna, awahing ku tarik inyana ngarasa reuwas anu dirojok ngagurubug sarta langsung hitut meni bentes nakeranan. Dut, sorana bedas jeung harus pisan. Anu keur sarujud meh-mehan arebat nahan piseurieun. Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig meh bareng langsung carengka tina sujudna miheulaan imam. Alah sia, tamleg bekok sini nyirakel ieu mah. Cek Kunti Cacih, sorana tarik nakeranan bari nyikikik seuri. Puguh bae. Para jamaah anu memang geus hayang seuri tita tadi teh antukna mah pating barakatak seuri ngadenge kekecapan Kunti Cacih. Untungna geus rengse tina tahiyat akhir jadi teu matak ebat. Ratu Arum jeung Nyi Mimi pating cikikik seuri mun seug lain keur salat taraweh Kunti Cacih bakal dikekesek kuduaan. Berkah salat taraweh nepi ka rengsena. Sanggeus araya di imah Ambu Esin sarerea ngarariung di patengahan, tapi Ambu Esin jeung Mbah Kune mah taya di dinya, inyana duaan keur ngalongok tatanggana nu keur gering. Teu lila di antarana pok bae Ratu Arum ngawakca. Pengekeun ku sia duaan Cacih Ketut Reuwig ti mimiti poe isukan urang ngalakonan ibadah puasa. Nu hartina ti mimiti mangsa pajar nepi ka magrib teu meunang nginum sumawona barang dahar. Sanggeus adzan magrib kakarek meunang barang dahar. Ngaranna eta teh buka puasa. Ratu Arum ngebrehkeun perkara puasa ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Reuwig anu rek dimimitian dina poe isukan. Kahartos Kanjeng Ratu, abdi duaan moal eueut sumawona barang tuang mah. Namung upami tos bedug abdi duaan tiasa barang tuang kitu rupina mah Kanjeng Ratu. Walon Kunti Cacih nepikeun pamanggihna ka Ratu Arum. Lain geus bedug Cacih, tapi geus manjing waktu magrib. Cek Nyi Mimi ngembohan omongan Ratu Arum. Kahartos pisan Kanjeng Ratu. Upami ngaletakan buah moal matak batal kitu. Isim abdi masuk getek ilat manawi. Cek Kunti Reuwig milu cumarita. Montong sia Reuwig sarua matak batal deuleun. Sia mah aya wae kalakuan teh. Make jeung aya getek letah sagala. Pokna Ratu Arum ngarasa helok ngadenge kekecapan Kunti Reuwig nu pajar sok getek letah. Ilaing mah nyieun alasan sok getek letah Reuwig. Ada hal mah hayang ngadahar buah sia teh nya Reuwig. Cek Kunti Cacih geugeuy ka baturna. Aslina sia teh neneng, uing masuk getek letah sabab kungsi dicocok orai kadut samangsa baheula keur bolon. Temal Kunti Reuwig bari ngelelkeun letahna. Kaciri letahna meulah dua, bleg bae letah orai. Pokona mah teu bisa ngaletakan sia teh Reuwig. Kajeun kumaha bae oge hakikat puasa utamana mah pikeun nahan nafsu. Nafsu amarah atau kana hawa nafsu ngalawan rasa hanaang jeung lapar hayang barang dahar. Kitu bokna Ratu Arum ngantebkeun deui caritaanana. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, kahartos pisan ku jisim abdi duaan. Walon Kunti Cacih kacida ajrihna. Mangke dina wanci janari kudu harudang pikeun dahar janari sameme adzan subuh karena sahur eta teh. Pokna Nyi Mimi mere nyaho ngeunaan waktu sahur ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Reuwig. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, abdi duaan moal kulem ngantosan waktos janari. Cek Kunti Cacih bebeja moal sare rek ngadaguan wanci janari. Hor, kudu sare sia teh Cacih. Pira ku arek hantem bolotot sapeuting onaman.
Cek Ratu Arum sageuy ka Kunti Caci. Sanes kitu Kanjeng Ratu, abdi duaan wangsa Kunti tarah kulem na mangsa wengi, kulemna dina wanci siang. Kunti Caci mere alesan ka Ratu Arum. Eta mah baheula sia teh Caci, nalika sia duaan jadi Kunti anu sajati. Ayeuna mah sia duaan geus asup Islam, harkat jeung martabat sia duaan geus robah, rek manjing ka bangsa jin anu miboga pangawasa. Leuwihna ti eta, anjeun duaan wajib hukumna kudu ibadah kanu kagungan, lantaran sia duaan geus mimiti boga akal jeung pikiran anu jembar, sok sanajan datangna teu sakaligus. Kitu ceuk Ratu Arum mere iber anu jentre ka Kunti Caci jeung ka Kunti Reuwig. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, abdi duaan saja turut tumut ka Kanjeng Ratu. Walon Kunti Caci guligah nakranan. Kunti Caci ngareret ka baturna nyaeta Kunti Reuwig tetela Kunti Reuwig keur nunutan katulah ku jurig tunduh. Nyata pisan omongan Ratu Arum teh lamun maranehna duaan geus kacida bedana jeung Kunti anu sejena. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Alhamdulillah urang dugikeun ka bagian anu terakhir.